Ari didinya hayang lah kumaha. Maksud aing teh hargana 2000 kilo lain kan ke cuan ke ya hujan ki aya Persib aing dagang kuat kaueuhan ki kamaran aya jalema euy Tah geuning euy tukang cuanki. Mang cuanki keula daguan euy. Hujan-hujan kieu mah. yuk Geunah ieu mah cuanki mah keula daguan mang. Tukang cuanki euy. Mang, bos biasa euy beli Si- cuanki. siap bos Dagang cuanki teh jojorowokan ganeng batur mah tu aya kieu geus peuting deui. heeh atuh da kumaha atuh teh barang mah puasa atuh teu penting ya hujan ya aya Persib aing dagang Atuh mang cing sabar ngaranna oge dagang atuh. Kudu sabar dagang mah. Entong bari ejeung nafsu kitu keun bae deuk hujan mah ieu teh hujan teh berkah. atuh da kumaha atuh da geus kuduna penting atuh teh beurang mah nyaek dagang beurang atuh dosa Tong jojorowokan tuh ieu geuning abi diketrokan mah langsung meuli ka dieu. Sok eta di ieun di lumayan aya saredrian aya. eueuh biasa cenah teh eueuh tukang sayurna bos Lain asli atuh mang kan ari saredri mah cek abi ge identikna kudu aya saredrian jadi seungit ngeunah. di tukang warungna geus naon wae sok buru rewel wae sok buru lain rewel wae tuh mah ngameh ngeunah di saredrian mah. Seuy bae sok lah bae teh di saredrian oge. Anger kuduna mah saredrian ngameh ngeunah. Tong nu bareukah teuing anger ieu mah kade sok aya nu beukahan. Ieu mah jadi sabarahaeun mang eta? 2003 bos. 2003. Nu balik piraku ieu 2003 dijual keneh. Ari mang deuk ngaracun ayeuna geus 2026. Ari didinya hayang lah kumaha. Maksud aing teh hargana 2000 kilo lain 2026. Da atuh tong waka main manjur kieu panas kieu. Ieu si Mang mah moal jadi aing mah meulina ieu tinggal ka panas kieu. Anger warung eta mah rudet lamun unggal meuli teh. Kurang dicirian isuk lamun megati moal eureun urang mah asli urang.